Di asli tehnya merah hamburanya, hambura dealnya. Aki, Nyawa insya oleh nggak ganggu wae nyawa neneng. Aki mau pulang saja. Itu kalbat nateng gangguan jiwa beratnya. Sok di dia heulanya. Bye. ih, ieu mah geuning lain hotel. Ieu mah siga Panjara. Biaya sarig-sig beusi sagala. Hei, buka pato. Buka. Nah, ya saya dikurung di dia. Hehehe, tekenging gogorogan ya. Bari bian kana sanes. So kaya nama istirahat. Sing tenang. Sok eta tuangeuna dituang. Ke terus tuang lanong ya. Gitu. Ih, nah betet obat. Da abi mah teu da amang. Abi mah pan dicanak kade teh bade syuting. Mohon. Ke terus landong. Entos tenang. Engke syutingnya. Tapi larasnya atas lanong terus syuting gitu. Don, hari mana? Aya kabar di rumah sakit jiwa. Geus 2 bulan nya. Kumaha cenah kabarna si Mirna? Teu acan ki. Tapi waktu sarita teh dapat tugas teh nyarios pamitos aya perkembangan mah baru dikabari sorna teh. Da kan pamitos tiasa dicanak weh mah kada dijemput ku urang. Dah. Kayaknya lamun geus dibawa. Aki teh jadi rada bingung ete. Kumaha keharepna. Nah si Mirna teh rek dicicing heula di dieu jeung urang. Eta kumaha nya? Amun di dieu, aduh asa bararingung. Ari dititah di imahna. Da kamari teh geuning can dibereskeun. Segala diruksak, segala diduruk. Tah perkawis eta mah Joni teh tos badanten sareng si Brian sareng warga sekitarna kanggo ngabereskeun bumina supados ke pas dicanak weh teh si Mira teh langsung ditempatkeun dewe di bumina ngan paling kedah aya nu ngawasi we ngaleueut landongna kitu tah dasorna kedah teras eta mah dugi ka sehat pisan. Dah ari kitu mah reug asuh aki teh. Ya paling atur we kudu ngarora nya perkara nu kitu mah nya. Ayeuna mah urang inum obatna ngaras syuting. Aduh, nah, geus nginum obat teh jadi kieu. Ngadeg-deg, nyelieur. Aduh, lieur kieu, aduh. Aduh, lieur. Nah, Mirna jadi dikurung. Nah, hanya ujug-ujug aya di dia teu popogoh. Assalamualaikum. Punten. Aya tamu geuning jang. Cok atuh bukakeun pantona. Sorana masih Brian eta mah ki. Sok bukakeun we da teu dikunci. Alah geuning jang Brian, kumaha sehat jang? Alhamdulillah ki pangesto.
Kumaha jeung Brian aya naon? Kieu Ki, abdi ka dieu teh maksud mah pami si Mirna tos tiasa uwi tos damang hoyong ku abdi kitu dijemputna ka ditu teh. Da abdi teh asa hoyong nganebus dosa kitu. Oh syai atuh kitu mah jang. Aki mau ngadukung pisan. Cah kumaha ari cek kamu Jon? Atuh abdi ngadukung pisan Ki perkawis eta mah. Atoh pisan malih mah Ya, kayak upami atos aya kabar ti petugas rumah sakit jiwana, ku abdi dikabarkeun deui ka Brian nya kanggo ngajemputna mah sok we anggo mobil itu anu beureum nya. Duh, alhamdulillah atuh aya dipasihan nambut mobil mah nya. Namun ke sekentenan atuh sareng bensinna nya Ki. Dasar berkokok sia. Nggak mau ya itu tinggal jang Brian. Punten atuh Ki tadi nambah sugan we atuh tah kitu panginten teh nya Ki atuh abdi teh bade pamit aya namanya. Nuhun pisan ya Jon kana dukungan jeung bantuanana. Teu masalah, kita kan friend. Hehehe, kumaha betah di dia ya. Betah kumaha Bapak? Ieu teh geuning kan rumah sakit jiwa da Mirna mah teu gelo Bapak. Sanes kanggo nu gelo hungkul nya rumah sakit jiwa teh. Kanggo anu stres, kanggo anu lieur, kanggo anu peryogi, sagala we kitu tanya. Cobi upami atas ente aya keluhan mah nya cobi cepat ke nami nanya saya nami nya Nya jelas atuh nami abdi mah Mirna Bapak. sanes artis ibu kota saya bintang sinetron ya sanes ya. Saha anu artis ibu kota, saha anu bintang sinetron, sanes atuh Bapak. Hehehe, alhamdulillah tuh, sehat atuh namanya, alhamdulillah. Sanes atuh, sanes artis ibu kota, sanes bintang sinetron abdi mah pramugari Bapak. Aduh, can waras geuning, aduh. Aca sehat wih deh atuh ke kamar perawatan aya namanya. Wah, sigana ya telepon ti petugas rumah sakit jiwa ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehe, sareng keluarga Mirna. Muhun Bapak kumaha? Hehehe, kieu nya. Mirna tos tiasa dicandak uih nya. Pamit tiasa dijemput saengga-enggana ya. Hehe. Alhamdulillah. Mohon Bapak, urang jemput saenggal-engalna, tapi engke pangitan ku rerencangan abdi nya dijemput nanya. Oke, sip. Hehehe. Gening aya Brian jadi isin. Hai. Kumaha kabarna Mir? Alhamdulillah sehat. Aya naon ka dieu? Pan teh ngajemput Mirna. Teu kedah dijemput. Abi mah tiasa eueuh nyalira. Teu keng kitu atuh. Teh tebih-tebih ka dieu. Hayu urang eueuh yuk sareng yuk. Abi teh saresna mah isin euy ka lemur teh. Pan abi teh pada mika ngewa, pada ngajauhan. Teu keng kitu. Anu di lemur teh balageur nyaraaheun ka Mirna teh. Si Joni, Aki, oge tetanggi sadayana teh ngadukung supados Mirna teh eueuh deui. Leres kitu. Leres atuh. Maknya ngabohong. Alhamdulillah atuh.
Dah, kumaha jang belian. Ayeuna si Mirna teh kan tos dijemput. Tos uih deui ka bumi na. Kieu ki ayeuna teh abdi teh bade nyukeun widi ka aki teh sareng ka Joni kanu sanes kumargi pameng abdi teh atos seueur dosa abdi teh kumaha ta upami si Mirna teh ditikah ku abdi kitu tah Ki. Kumaha tah Ki kinten-kintenna Ki? Aduh, jang belian. Tadi nama si Mirna teh rek ku aki. Hah? Dasar si Aki beberenyen norus tunyung. Hampura ati jang belian. Aki mah banyol ya. Aduh si Aki anas abi geus sieun ah. Dah, aki teh panuju pisan kana pamaksudan jang belian teh. Keun, aki nu jadi wali hakim na. Ke si Joni ditugaskeun ku aki keur nyiapkeun segala rupa anu diperlukeunanya. Dah, jang, engke maneh tepungan si abang tukang nasi padang, Mang Oleh tukang bubuahan, Mang Dani tukang baso, keur acara resepsi engke nya. Siap lah Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga Calik. Kieu Mamang, abi teh bade nikah. Alhamdulillah atunya. Sareng Mirna teh apa ngintennya? Mohon Mamang. Duh, iring bingah ya Mamangnya. Namun saat acara pernikahannya saya Ceprian sareng Neng Mirna sumping ke puskesmas atau napi rumah sakit terdekat ke bagian poli kesehatan ibu dan anak. Tah khusus kanggo calon mempelai istri bakal kenging suntikan imunisasi tetanus toksoid kanggo calon pengantin. Kanggo kedua calon mempelai bakal diparios laboratorium hepatitis sareng HIV/AIDS oge laboratorium anu sanesna. Nah, cenah kedah diparios laboratorium sagala meuni asara ribet pisan. Tah dina engke dina enggoning yang hareupan kahirupan rumah tangga teh bakal dina aya kaayaan katengtreman nya moal seueur kasieun. Oge bakal sehat kanggo kadua pasanganana terutama engke di mana gaduh keturunan bakal ngahasilkeun keturunan anu sehat. Tah selain anu disebatan tadinya kedua calon mempelai oge bakal kenging penyuluhan ti bara bidan atau napi dokter anu ahli di bidangna nya. Tah kitu cepriannya ti Mamang mah. Langkung jelasna mangga langsung wae sumping ka poli kesehatan ibu dan anak di puskesmas atau napi di rumah sakit anu terdekatnya. Selamat menempuh hidup baru nya cepriannya. Hatur nuhun Mamang. Sok jang ku aki didoakeun sing sakinah mawadah warohmah. Nuhun Aki, hatur nuhun pisan. Aduh. Ari Aki kunaon make ceurik teu pupuguh. Aduh. Kabita kita hayang kawin. Dasar si Aki baberenyen norus tunjung. Hihihihi. Banyol atuh jang ngulikat ka serius gitu.